eh lur cager, aduh tepang deh ya selam sing goringnya kayak tong hilap didukung ya channel abdinya terus subscribe pengen ternyata gitu nya yuk orang ngobrol deh lah kumargi waktosna masih kena aya orang ngobrol deh we pengen ternyata nah aya obrolan kia ya sim goring kamari aya obrolan sang rencangan panginten cenah cek mainan teh aduh cenah Gusti Allah teh henteu adil cenah gitu cek saya teh kunaon lur beuteut adil asa kurang iya ya omongan teh nah cenanya urang teh henteu beunghar dibeungharkeun wae cenah ku Gusti teh geus kabeh teh jelema di alam dunia teh beungharkeun kabeh ameh eueuh nu sangsara cenah kitu ai cek abdi teh nya teuing kumaha teh lur tanyakeun we langsung ka ditu tuh cenah urenan kumaha nanya urenan maneh kudu paeh heula urang geus paeh ke maneh nanya di ditu gitu atuh lur tong heureuy kitu cenah urang ieu serius atuh kumaha da urang teh bisa ngajawab atuh cenah kitu ai cek maneh teh atuh nya nah cek cenah Gusti teh geus we kabeh beungharkeun puguh-puguh ngeunah cenah kabeh jalma bala leunghar moal ripuh ureunan nya teuing atuh lur cek saya teh nya tanya we ka ditu ada orang hes ya tuh nanya cenah cik cek tidinya kumaha cenah pendapatna tah lamun kitu cek urang mah teu bener da segala sesuatu ge amun geus ditakdirkeun kitu nya urang nu terbaik we kitu kumaha pendapatna cenah nya geus urang ya ngajelaskeun di sim urang teh urangnya kamari teh nya kieu urang lur kieu we simpelna mah cik bayangkeun ku didinya lamun misalkan kabeh jelema sa alam dunia beunghar cik dekur kumaha babaturan teh ngahulang atunya ureunan mikir tadi nama ting mikir ting pura-pura mikir ting pokona mah cigana mikir babaturan teh nya lila-lila teh ditungan teh ngajawabna teh ting lieur cenah sia mah daguan ngalon lieur teu ditu nyaho cenah jawabanna ureunan kieu we atuh lamun maneh butuh dahar man kudu nyangu pan nyangu teh tina beas pan beas teh kudu dipelak kan kudu aya nu nyawah anu nya ieu anu daek ka sawah nu kotoran lain sebagainya cik lamun beunghar kabeh aya nu daek macul di sawah tah gitu simpel atuh bener teu gitu ngahulang deui babaturan teh urang nya kaciri tina kiceupna urang rada ngarti saeutik bener nya lurnya cenah eta teh karek hiji hal cik maneh pangabutuh maneh teh kan kudu di baju urang kudu nutup aurat dalam mun teu di baju mah nu gelo teh ya urang nya urang baju teh kudu dijieun kudu aya nu ngajahitna tah can kaena pan kaena teh urang dijieun tina ulat teh geuning ulat sutra naon lah pokona mah kitu padahal teh kudu di ieu kudu aya jelema nu nanamna kudu aya jelema nu daek ngaputna lamun kabeh jelema beunghar da aya nu daek jadi tukang ngaput moal aya da kabeh beunghar naon atuh tah gitu lur jadi memang mudah-mudahan nih jawaban orang simple ieu da urang lain ahli agamanya kan cek logika urang mah kitu ieu teh dunia teh geus didesain sedemikian rupa teh geus pangalusna aya nu beunghar aya nu miskin aya nu pinter aya nu bodoh gitu eta geus lumrahna kitu kitu tah kitu nya lurnya mudah-mudahan pemahaman ieu nya mudah-mudahan dirinya ngarti tong buruk sangka ka Gusti Maha Suci mah tong buruk sangka bahaya eta urang mah bersyukur we dibere sakieu bersyukur dibere masalah bersyukur da urang bisa bertahan hirup teh karena ku masalah lamun eueuh masalah urang mah bisa boga pelajaran gitu nya kadulur entong kitu deui umat ti kabaraya kadulur sadaya umat entong boga prasangka buruk gitu urang mah positif we ku Allah dibere kieu syukuri jalani gitu da intina mah kan nu penting mah niatna yang ibadah we boga masalah hadapi gitu eta tandana Allah masih sayang ka urang coba waktu dulu baraya sadaya basa ke sekolah kalau misalkan waktuna ujian heuk teu bere soalna urang teh ngomong ka guru ka pangawasna pangawas nah urang teu bere masalah teu bere soalna kitu urang nah batur dibere urang teu tah gitu eta ilustrasina mah masalah
bersyukur hadapi niatkan karena Allah Ta'ala geus beres gitu nyalurnya umat ya tentang buruk sangka ke Allah Subhanahu wa Ta'ala nya eta teh awan pada bulan awan yang gitu lurnya kita tak kamari cerita saya ngobrol aja babaturan ya babaturan geus kitu mengerti oh lur bener geus gitu hirup simpel jalanan syukuri usaha terus gitu barangnya mudah-mudahan nggak manfaat di cerita nanya nuhun tos nonton videona tong hilap ya di subscribe didukung nya abdi kan hayang jadi youtuber Sunda teh ya gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.